Wa usallimu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kaum muslimin muslimat anu mulia, urang diajar nganteng-nganteng awak urang, nafsu urang, jiwa urang, margi jaga anu bakal dicalukan ku Gusti Allah teh nyatana jiwa anu tenang, hirupna anu damai. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Heh nafsu anu tenang, geura balik anjeun ka Allah bari ridho tur diridhoan. Ti ayeuna kereng urang diajar nenang-nenang jiwa urang ku cara midamel pada melan nu matak pitenangeun. Naon sabab pada melan urang nu matak ngabalokarkeun teu tenang, hirupna ge bakal henteu. Carana pidamel pada melang anu matak ulah jadi ngarempak aturan. Insya Allah hirup tenang. Isuk-isuk ngejeuna hudang buru nyari keur salat subuh geus teu kudu loba 2 rakaat. 2 rakaat. Beres salat subuh buru neangan sarapan rek bubur rek sangkone. Tuluy ngejeuna miang gawe koloyong ke tempat gawe singnyahan keur gawe tong inget kana naon ambeh jongjong meujana balik buru balik tepungan keluarga ngaso ngajengjehe sing mecak meujana peureum meujana ngobrol meujana ngopi. Datang waktuna salat salat beres salat meureun cape geura peureum gurinjal hudang ngadaweng hareupeun imah buruduk teh hujan, aduh meuni pelem. Ngopi sing tegep der salat ngadaguan magrib ter ka mushola isya baralik lalajo TV meujana peureum isukana kitu deui insyaallah tenang. Nalika urang migawe pagawean nu matak teu tenang hate hirupna guling, kadang-kadang guling kadang-kadang hirup mah model dahar mah salah janji dahar nu diasupkeunana bener awakna ge bakal ngan pertanyaanana lamun dahareuna nu diasupkeun bener geuning awak teh bener lain dahar nu salah awak nu salah bisa jadi teu normal lambungna. Halo salat mah salat ngan angger pipikiran teh teu pararuguh wae lain salah salatna boa nu migawena henteu nyahan. Sabab lamun salat nanyaan mah cek Allah nanyalida dina Quran innas sholata tanha anil fahsya'i wal. Lamun bener salatna pasti bakal ngabalokarkeun teh pagawean anu goreng disingkahan. Jadi bakal tenang sabab eta nu bakal dicalukan ku Allah. Jiwa anu guling gasahan mah moal dicalukan sabab teu ridho ka pangeran Allah na ge moal ridho. Muga-muga orang tuluy diajar istiqomah sing tenang. Istiqomah teh berusaha lurus. Hanas geus berusaha tuluy ngabalicat buru-buru balik di jalan anu lempeng. Tuluy menta ihdinas siratal nun Gusti abdi teh tiasa dawam kana kasayan tuturkeun abdi bisik abdi ngabalicat. Ayeuna bisa ngaji cantang tuh minggu hareup ngaji keneh. Ayeuna bisa sedekah cantang tu isukan lebar, cantang tu isukan bisa salat, cantang tu isukan bisa ibadah. Nu matak menta tuluy
ngembing ka Gusti Allah ambe dituduhkeun jalanan lempeng. Amin. Model kieu ye teh cara orang hayang dituduhkeun ku Gusti Allah. Babarengan kade ulah asa dipapatahan. Teu kuring mah teu niat mamatahan ngojay. Meri gitu. Kaum muslimin muslimat anu mulia, urang damelan sesuai jeung nu digampilkeun ku Gusti Allah masing-masing. Sabab setiap jalma anu ditakdirkeun bakal kadinya digampangkeun kadinya. Tukang nyawa ngadak-ngadak nyawa teh meuni babari, tukang bengkel ngadak-ngadak ngombe mesin teh hese, tukang ngaji meureun kieu pagaweanna, resiko masing-masing. Ulah yang patuker sabab mun ditukeran cantan tu bener. Kuring kabita jadi pemborong sakali ngomong jadi duit aya semen leuwihan meureun dipesakan mun bisa. Mun aya aspal leuwihan meureun dikamanakeun boa bisa. Ngan lamun nyaan gubrak kadinya cantan tu bener. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'a. Lain supir lain naon dititah nyupiran. Bener moal kira-kira. Bisa jadi penumpang kabeh ereling teureun-eureun. Sotak setik istighfar. Kaum muslimin jamaah sadayana sadeacan urang ngahanca mundut pidoa ti sadayana. Insyaallah dinten Minggu pasantren Simkuring Tanjung Leutik keamanatan ti ari jujutan ka ditu nama ti presiden bejana. Dan judulna ge Festival Sholawat Nusantara Piala Presiden anu nana minta instruksi kenana Maulana Habib Lutfi bin Yahya ti Pekalongan ngajujud ka dieu sabab Simkuring pengurus NU kabupaten di antarana lain ketuana lain. Jadi keamanatan dinten Minggu bade ngayakeun lomba hadroh anu teu tandur meureun hitung-hitung iluan keproknya mangga diantos. Dinten Minggu tabuh 8 dugi karensek. Mulai nya nu teu tandur mangga di anu teu tandur mangga diantos ngabantosan keprok sakecamatan. Mudah-mudahan haladir ari peserta nama insyaallah digandugi aya 3 digenteng 2 antos daftar teh teras desa-desa nu sanes. Mudah-mudahan hiji sing lancar, 2 sing lancar, 3 sing lancar. Amin. Anu kadua insyaallah enjing urang muludan di Hidayatul Waton pangarsa Bapak Ustadz Nana. Insyaallah kangge pemberangkatan mah kantun diboncengku palari terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian wa qala lan wisdahu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalaqallahu wa ta'ala. Khalaqa wis nyiptaaken parantos nyiptakeun sapa Allahu Gusti Allah al imana ing kaimanan wa haffahu lan ngubengi sapa Allah ngalingkar ningker apa lingker mun jiga imam mamageran wa haffahu lan ningker sapa Allah campur Sunda bener wa maddahahu lan ngalem Allah ing iman bisamahati kelawan sifat murah teh cek bahasa budak sapalamat toleransi teh silih ajenan teu asa bener sorangan taranya lahkeun batur wal haya ilan isin Allah nyiptakeun iman telas dipageran di alam ku Gusti Allah eusina pangalam teh sifat toleransi ngajenan batur nu kadua ku Allah
alam eta kaimanan teh ku sifat ka era modal na urang ibadah teh era heulaana ku Allah diajenan hirup di rejekian diurus di baheula wungkul usum dititah sampai saputing 5 kali atuh era teh digawe-gawe acan model urang dikirim dahareun ku tetangga unggal poe isum-usum tetangga boga pangabutuh urang kekepesan pan meureun era nu merena ge ngera-ngera jeung teu era unggal boga dahareun dikirim balik di Sumedang menang salak dibere balik di Bandung menang poyeum dikirim balik di Cianjur menang tukang berangkakan apa usum tatangga boga pangabutuh teh daek pan meureun cek nu merena ge teh era Allah ge jigana kitu mata ka era nu ditancepkeun dina iman jalma mukmin keur mapaes kaimananna kurinjal udang ti peuting atuh era Allah ngadagoan lur sanyana mun cek bahasa urang nama ngelok bae neuteuk urang keur kere cek Allah iraha udang jam 11 tuh udah dikiriman reungit kalah ka nginum autan di balur autan dikirim tiris kalah ka disimbutan jeung ramuan-ramuan cek Allah teh sugan jam 3 malaikat udang gurinjal tata pak polisi jam 3 pak polisi Gusti ih kalah ka pak polisi teh golepak deui cek Allah anjir Hanas menikis ngelok bae ngadagoan rek amprok jeung kami Allah teh kangen ka urang teh saeuna ngan urangna teu apal Allah teh kangen salat wajib bage sampai ka waktuna dipanjang-panjang adan lohor jam 11 leuwih 40 seberapa 40 hiji ti jam 11 leuwih 40 hiji Allah ngelok nepikeun ka jam 3 ngadagoan urang kurwokadan di musola di masjid cik Allah bejaan anu keur nyalse sugan we hayang buru-buru awal waktu salatna kami ngadagoan atuh meureun keur nyalse buru-buru dar mandi dar salat cik Allah meuni mecak si eta tangdinas da keur salse abdi mah nuju repot keneh Gusti nyakeun jam 1 ge kami ngadagoan kurang kumaha satiana pangeran jam 2 aya nu kakara kurunyung polisi jam 3 cek Allah pe kajen jam 3 ge aya keneh kami ngadagoan kumaha salsena we asal tong liwat teuing tina waktu anu tereh teh naon magrib mah geuning ditere-tere da waktuna nyalse meujeuhna ngaso isya mah sampai ka isuk Allah ngadagoan pe kurang satiana kumaha pangeran bari lain keur anjeunna di keur urang ulah disangka Allah butuheun salat urang lho ulah disangka Allah butuheun puasa butuheun sodako butuheun ngaji teu butuh teu nanaeun Allah mah kafir salam jagat satung kebing langit satang karaking bumi Allah mah moal turun pangkat angger jadi Gusti urang anu kudu ngajenan matak sifat era mapaesan keimanan nu diciptakeun ku Allah wa khalaqa lan nyiptaakeun sapa Allah al kufra ing kekufuran kufur teh nutupan hartina kufur teh nutupan bahasa Arab hartina kufur teh nutup lamun aya petani nunda bini dina taneuh tuluy ditutupan dirungkupan ku taneuh eta teh disebutna kafarol palah petani nutupan bini jadi kafarot teh nutupan nu hade jadi goreng nutupan keimanan ku teu percaya kufur buku nu kitu disebutna naon jilid teh cek urang cek budak sakola mah cover teh artina nutupan kertas lamun urang init-initan bruk baju teh kana wadahna nu sok dijingjing koper ge nutupan jadi kufur teh artina nutupan keimanan kutu percaya Allah nyiptakeun kakufuran wa dzammahu lan nyacat Allah ing kufur nyacat teh mencela
bil bukhli kelawan kumet. Kumetina medit, kikir, bakhil, koret, hesemere, cap cikur. Nah, geuning lain cikurnya. Kaler. Cap jahe ganti ke cap cikur. Buntut jangkrikan kasih rongkol. Wal jafa ilan wangkot. Wangkotnya cek sunana mah bangkerak hatena. Teuas. Jalma nu kufur mah teuas hatena, dipapatahan mental. Allah nyacat kekufuran, tuluy dicela dicacat ku Allah dieusian kumet jeung dieusian wangkot hatena. Teuas nolak. Naudzubillah. Wa qala lan wisdawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala nalikani manjing, nalika lebat sapa ahlul jannati penduduk penghuni surga, al jannata ing surga. Urang boana. Amin. Wa ahlun nari lan manjing ahli neraka, annaro ing neraka. Nalika asup ahli surga kan ka surga, ahli neraka sup ka neraka, geus ararampih masing-masing. Amaro mangka merintah sapa Allah bi ayyuh roja kelawan yen ta den etoaken teh supaya dikaluarkeun minan nari saking neraka sapa man wong teh jalma kana kang ana fi qalbihi ing dalam atine man anu aya di hate eta jalma apa mithqalu dzarratin satimbangan semut ireng sireum hideung minal imani saking kaimanan. Nalika jaga penduduk surga geus ampih ka surga, menang jatah bagianana masing-masing. Aya nu pangluhurna, aya nu panghandapna. Bejana tingkatan sawarga panghandapna legana teh 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Panghandapna teh. Pangrendah-rendahna lantai ka pangluhurna mun hotel mah pangcapena. Eta teh legana samodel kitu. Ulah sieun ieu ulah sieun keung sorangan di balaturan. Baturna saha? Ya nu bareng di dunia. Nu bareng ibadah di dunia bakal ngabarengan jaga di sawarga. Budak bareng ibadah, slup ka sawarga bareng, amprok deui jeung salakina. Bapak. Tugas beda bapak ina maranda kasep. Cek salakina teh ari emak sugan teh lain emak. Asa apal ngalengkahna geuning anu mah geus beda meunang nyervis deui sepakborna diganti pelekna racing deui berkona caraang deui mah aya sugan teh sabab ahli surga mah bejana umurna rata 33 tahun engke ini mun ka surga diservis heula untuk juga kieu dioperasi, direhab, bemper-bemper nomor blok direhab. Ahli surga geus ampih ka surga, ahli neraka geus ampih ka neraka. Allah ngadawuh buru-buru kaluarkeun jalma nu aya dina hatena sasireum hideung tina kaimanan kaluarkeun ti neraka. Dikamanakeun? Di ka surgakeun. Untungna iman saeutik oge nyalametkeun. Atak sing kuat iman, agama teh ibarat tatangkalanana, akarna iman, Islam teh buahna ihsan itu rasana. Jadi agama teh ieu ibarat agama teh tatangkalan, akarna kaimanan, buahna Islam. Katingali runggunukna aya tatangkalan boga hasil buahan. Islam bisa karasa ngeunah jeung teu namun aya ihsan. Ihsan teh artosna anta abudallaha ka annaka taro
fa illam takun taro fa innahu yara. Sante anjeun ibadah ka Allah seolah-olah anjeun teh ningali Gusti. Salat asa ditingali Allah. Ahna da kami mah teu bisa ningali Allah, lamun teu ningali Allah yakin Allah mah ningali. Asa diteuteup we. Sabab hirup urang teh loba CCTV. CCTV teh TV nu di sisi teh. Nya sok teu kadeuleu, tapi aya rekamanana. Tah hirup urang teh ditinggal ku CCTV, di kamar aya CCTV. Keur ngariung aya CCTV. Engke filmna ditinggalikeun. Breh teh. Ta katinggalikeun ngariung teh maneh tiluan. Pan maneh harita jam 1 poe anu, menit saanu, detik anu sukuna nying hareup ngetan babaturan maneh keur nyarane ngomongkeun. Barang ditinggali ti filmna ukur calawa. Di emper aya CCTV, dari teh di pangsalatan aya CCTV, rekamanana bakal diebrekeun ka mah. Keur ieu ge aya CCTV. Tuh katingali haai deui pan manehnya. Kaasup kuringna ge tunduh ieu. Sabab tadi hujanan. Jeung budak mumpung poe Jumaah berkah. Katingali ka keur nyanghujar ngadengikeun pangajian. Balik mapan maneh teh paroh deui. Katingali disisip deui. Apa nancep kuring ge urang teh jiga artis keur ngieun film liin. Keur ngieun film lamun keur ngieun film adeganna teh sing bener da aya sutradarana. Saha sutradarana? Allah ngaliwatan sa para nabi make aturanana agama. Cek agama kade maneh leumpangna kudu kadinya ulah ka dieu ulah ka dieu. Lamun kira-kira urang leumpangna kadinya kalah ka dieu cek sutradara teh kat salah maneh mah kalah ka kadinya ngerakeun ka filmna bisi katingali goreng balikan deui pan kitu artis gitu. Cek sutradara teh kade maneh leumpangna kadinya teh nu katuh heula leumpangna hiji-hiji tong kabeh. Diatur leumpangna ge. Engke lamun amprok jeung nu ngaliwat kade tanya ajak ngobrol sing bener tah ieu bahasana kecap nu dikedalkeunana engke itu ngajawab. Tuluy aya deui nu ngaliwat budak kade kumaneh disapa sing bener. Tuluy artis teh leumpang ari kalahkan make encah heula cek sutradara teh kat maneh masugan tore. Pukul nu katuhu heula kalah ka bareng deui. Dar teh ngomong, ari ngomongna teh teu sesuai jeung tulisan transkrip skenario cek sutradara teh kat maneh masalah apalkeun geura urang teh hirup teh kitu. Cek sutradara jung ngaraji jung ngaji tah ka di jalana kade ieu mah ulah dar hiji waktu migawe nu dicarek cek sutradara teh kat tong sok ngerakeun salah teteh ke film maneh ngerakeun da bakal katingali filmna. Pan urang teh dititah katna urang mah istighfar tobat ka Gusti Allah. Syaratna syarat tobat teh sabaraha? Wa min syuruti taubati salasa. Syaratna tobat teh 3 hiji al hanjakalu. Ingat kenanya? Wassasadu wal jangjiu. Hiji hanjaka migawe kasalahan. Sasadu minta hampura, janji moal balik. Kat cek malaikat teh nyata bener kitu lamun pagawean salah buru balik deui skenariona henteu kitu. Aturanana henteu kitu. Ambe engke katingali filmna teh HD, filmna teh alus. Jadi ngeunahna ibadah teh mun aya ihsan teh urang ningali ka Allah mun teu ningali yakin Allah mah ningali dipencrong diteuteuk ku Gusti Allah matak era tuluy mun rumah sajama ditingali wae ku Gusti. Bisi rada hararese ibadah sing sabar salat ibadah mah kabeh ge haroream kecuali nu cocok jeung hawa nafsu. Salat hoream sabar, ngaji hoream sabar, gering nyeri sabar mah tuluy. Teu aya batasna babasan urang aya batasna teh. Sabab sabar mah ti leuleutik nepi ka maot ditita sabar. Cengek orok teh ceurik.
Inungna keur ngadaweng jeung salakina di hareup. Cek ninina teh eta budak maneh ceurik hayang. Cek inungna teh heuh ke heula mah ieu kagok papana keur sarco. Atuh inungna teh gura-giru ka kamar. Budak teh aya we ngere ceurik. Cek inungna teh sing sabar. Budak can ngarti sabar geus dititah sabar. Ti mimiti orok keneh. Rada gede rek sakola sapatuna can kapangi cek inungna teh sing sabar. Geus dewasa hayang menang pagawean can menang sing sabar. Menang pagawean can menang jodoh jomblo wae sing sabar. Rumah tangga pasea jeung pamajikanana bebeja kakolotna sing sabar. Teh gering sing sabar. Sing sabar. Nambru gering hayang bubur eueuh numbang meulikeun ceuk nunung ada sing sabar. Kurunyung teh nu ngirim bubur panas keneh ambak-ambakan tanu gering teh sing sabar mah eueuh tungtungna ti mimiti nepikeun kaangeusan tuluy sabar. Hatta nepikeun ka disiksa oge ku Allah dititah sabar. Sabar bohonganna di alam dunya pisiksaeun atuh di akhirat teh meunang siksaan. Jadi sabar mah tuluy ibadah, sabar gering, sabar ngaji, sabar teu boga duit. Masalah nu kahareupan ku urang cantang tu jadi masalah keur batur. Sing sabar. Masalah nu kahareupan ku urang cantang tu jadi masalah keur batur. Urang lamun teu boga duit masalah teu. Halo, untuk boga duit masalah teu. Keur batur mah lain masalah, da bogaeun duit, tapi masalahna boga. Masalah nu karandapan ku Mbah Momon cantang tu karandapan ku sejen. Masalahna Mbah Momon can menang jodoh. Tapi keur Mang Wardi mah teu jadi masalah da geus bogaeun. Jadi masalah nu katarima ku urang cantang tu jadi masalah keur batur. Masalah orang bisa jadi leutik keur batur bisa jadi gede. Masalah keur urang gede bisa jadi keur batur leutik. Atak sing sabar tuluy. Jadi can aya teh sing sabar. Sing nu penting bisa keneh hirup geus alhamdulillah. Sabab lamun urang geus embung boga masalah minta pae. Da hirup mah mas moal anggeus-anggeus alam dunya mah tuluy we masalah. Ieu mah da teu anggeus sok cek deuleuan. Dere bares dicetna da angger aya nu can dianggeuskeun. Pantona can kapasangkeun, panto kapasangkeun jandela pupus deui. Jandela kacana jejeg budak kokotoran ngepel teu anggeus-anggeus. Nya nih beres ngepel can boga meja hayang boga kursi sudut atuh jojodog dikajurukeun. Kursi sudut teh para diuk di juru. Tuluy we sabab alam dunya mah tempat masalah. Engke beres masalah nama dia. Al-babus sadis ujung sore. Al-babus sadisu utawi bab kang kaping 7 6. Iku fi fadilatil wudu'i ing dalam keutamaan wudu. Keutamaan simpuring pernah mikir, kieu mikirna teh. Ya Allah, bet Rasulullah hebat-hebat teuing. Allah luar biasa. Parentah wudu, ari wudu kunaon? Gecang. Di Mekah tuh hese cai. Di Mekah teh hese. Tapi bet Allah marentah wudu ka Nabi. Nah lain tiba heula atuh susuci rek salat teh ku lebu da loba lebu di Mekah mah. Teu kudu hese tayamum. Di mana-mana padang pasir, nya lieu. Nu hese teh cai.
Nah genipet Allah nita susuci teh ku cai parentahna wudu sing horeng si mana horeng. Allah subhanahu wa ta'ala bijaksana bijaksini sabab ieu parentah teh lain keur urang Arab hungkul bakal kapake ku urang hanas eueuh wudu eueuh cai atuh kari ganti ku naon tayamum teh gaganti wudu mun teu mangge cai ngan teu bisa make tayamum aya cai mah ngaplak ngan teu bisa make sabab bisa jadi gering teh ku tiris teh ku bisik bahaya kana awak teh ganti ku tayamum di mana atuh tayamum nu penting aya lebuan dina kaca ge da aya pek asal teu katingali we ku urang matak jamaah haji mah tayamum teh dina jok jamaah haji nu umroh nu bade angkat itu tayamum teh dina jok padahal cek kasat mata titinggalian panon mah teu aya lebuan jadi tayamum mah teu kudu lebuna ngagundu katingali nubruna teu kudu di luhureun teh pikir da bisa tayamum da loba popeledak dina luhureun teh nya datar dibersihan luhureun lomari ngalayah lebu mah asal entong nu kacampuran semen tong kacampuran tipung nu murni lebuna bari ngusapna ge ngan dua pamun teu tangan eta teh gaganti termasuk lamun urang misalkeun gaduh hadas ageng teu aya cai ku tayamum sanajan mandi ari tayamum mah angger misalkan urang boga hadas gede rek mandi hese eueuh cai atawa aya cai mah lamun mandi teu bakal bahaya kana awak kumaha lamun tiris kari godog caina beunang mandi ku cihaneut wudu ku cihaneut mangga tapi lamun hese make cai tayamum gaganti mandi ge angger jiga tayamum gaganti wudu henteu peda ayeuna rek tayamum tuluy mandi teu bisa mandina gagantina ku tayamum gugulingan teu kudu angger we nawaitu tayamum niatna mah angger tayamum junub misalkeun head tuluy suci rek salat tayamum heula mun teu bisa mandi niatna tayamum nu diusapna ngan dua pamun teu tangan teu kudu gugulingan abongkeun ngaganti rek head mun can suci tuluy teu bisa mandi ku tayamum di awur-awur lebu kabeh nepi ka da teu kaharti lamun cek akal mah parentah agama sanajan teu kaharti sub kana hate teu kaharti ku akal beres ku hate wudu batal nu hitut bujurna dikumbah beungeut da teu kahartinya saliwat mah malah lamun urang init-initan make sepatu jangkung salureun memuncangan ngumbah sukuna teu kudu dibuka usap we luhurna dan nu kotor luhur tanda cik nu kotor luhur tanda nah nu diusapna luhur cek Sayyidina Ali laukana dinu aklan lamun agama kudu rasional ngusap sepatu kudu handapna maksud ngusap sepatu teh lamun urang rek init-initan make sepatu salureun mumuncangan tapi rek makena wudu heula di perjalanan ngek teh hitut dar wudu ngumbah nu sanes mah biasa dina ngumbah suku usap luhurna bae bari dicarangkeun ngusapna ge deui dikitukeun tah 3 kali suci teh suci teu kaharti teu kudu kaharti kabeh da parentah agama teh lain pikiraneun kabeh di pikiraneun kabeh mah moal asup kabeh dan nu geuring teu kaharti nu lieur hulu nu dicolokna bujur padahal mah betere waras colokeun mah kana tarangna nya halo da teu kaharti sanajan teu kaharti apanan ku Allah disadiaan iman ari iman teh ngainyakeun kana perkara nu teu kaharti Allah cek akal teu kaharti da teu katingali mungkeulekanana sanajan teu katingali mungkeulekanana entong ditolak sabab ari iman teh percaya teh ngainyakeun nu teu kadeuleu halo kukuring da ujug diinum disuguhan cai teu nanyakeun make racun tante sabab naon da teu katingali keur nyieunna teu katingali keur naheurna ku sabab percaya diinum model kitu iman teh jadi modal ngaji percaya ningali ganjaran sanajan teu bungkeulekan tapi yakin Allah bakal mere
tanu teu percaya kana akhirat teh jalma teh model sarua jeung di bejaan rek hujan teu mamawa payung. Pan aya paribasa sedia hujan sebelum payung. Tuh pan calengar disalakeun we nya. Sedia payung sebelum cek babaturanna teh. Rek ini tinitan teh mah payung bisi hujan moal aing ada katingali beng ras langitna ge koloyong teh mah payung teh mah jas hujan. Ari dari para perjalanan geruduk hujan. Pek rek kumaha eta peta. Nyiuhan teu bisa balik deui base perjalanan geus jauh. Hanjakal teh. Babaturanna mah ti imah keneh geus mamawa payung atuh dina geruduk hujan teh kari jebraikeun muka. Jelma anu percaya ka akhirat sarojeng jalma anu mamawa payung. Dina eueuhna da geus mawa payung. Dina henteu hujanna payung mah dina kadieu teh kadi kakelek. Dina ayana ge geus daripada urang teu percaya aya hujan teu mawa payung ari dari perjalanan guruduk. Nu teu percaya ka akhirat salat mung ngaji teu daek ibadah hoream da teu percaya aya akhirat ari dari ceklek teh modal aya maot. Ari di akhirat bet aya surga aya siksa aya neraka balik teh bisa teu? Moal bisa dinanya bisa geus sarieun batur. Hanjakal jeung bejana ge moal bohong dan nu ngabejana ge tara bohong. Lamun kuring nu ngomongna teu wajib percaya da kuring mah tukang bohong. Tapi lamun ngabejakeun beja ti jalma nu tara bohong lamun teu percaya. Nabi can pernah bohong saumur-umur. Sumber terpercaya. Dibejakeun ceuk Nabi jaga di akhirat teh aya surga aya neraka. Percaya najan nabina can ngalaman da urusan agama mah lolobana percaya kawin nabina ti udang ti peuting ameh naon ameh tenang hate Allah nyadiakeun ganjaran jiga naon ganjaran anu ka teuing tong loba ti nguruskan nanyakeun ganjaran dasanya namun teu kadeuleut teh leuwih saeutik ti patan nu kadeuleut teu diganjar-ganjar salat peuting oge diganjar ku hudangna geus alhamdulillah halo hudang ti peuting geus hadiah salat ti peuting hadiah bisa ini timah ka pengajian hadiah bisa heulai hadiah bisa tibrasare batur manu hayang tibrasare dipikeun ka nginum pel tidur urang mah kerek alhamdulillah mata kong dicalat kerek keur pelemeun keur tak eta mah kerek nu lapar nu sebuah mah sebuah jadi babaturan mun kerek dengikeun lamun beutengna kosong maksakeun molor tapi lamun wah kaciri balik muludan kerek nikmat bisa kene ngadengen nikmat bisa kene ngiceu bisa kene gering oke nikmat batur mah geus teu gering-gering ngacan da geus eueuh di kieuna bisa nyeri hulu oke nikmat batur mah geus hulu-huluan geus paeh bisa kene nyeri hate nikmat sabab batur mah geus teu bogaeun hate sudah tidak punya hati geus tegaan alhamdulillah urang mah bisa kene batuk alhamdulillah saya teh hayang batuk normal da awak urang teh mejeuna heulai bakal heulai mejeuna sare bakal mata kuring kungsi ngobrol jeung tukang KS pel molor cenah teh tong maksakeun tunduh peureum lamun urang maksakeun tuluy tunduh tuluy bentak ngalawan alam ngalawan hukum Gusti awak urang teh geus disetel ku Gusti Allah mejeuna peureum maneh bakal ngalaman heulai heula buru-buru golepak dengan tempat merendah da mejeuna lapar hayang dahar bener teu mejeuna nyaring udang bakal bentak kitu alam Gusti Allah geus ngatur disetting ku Gusti Allah jam 1 geus kuduna hudang tur lamun teu hudang berarti ngalawan ceung Allah teh meuningah aja aku kami teh dihudang-hudangkeun meuningah aja dikirim leungit sagede-gede jempol
cek paribasa katanya geus urang meuni bunga kami teh golepak di ruang tamu berinja di ruang tamu koloyong ke kamar mandi kalakap golepak di kamar mandi melawan hukum alam sabab nuncek Allah meujeurna hudang sate kalakap pereung deui dihudangkeun ku aing teh sate dikirim tiris sampai hudang sate kalaka molor deui sate bangkawara sate qala hiji dia hadisna qala wistu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wong iku tawaddoa wudu sapa man lis sholati kanggo salat fa ahsana mangka ambagusaken sapa man nyaikeun al wudu'a ing wudu sahaja mirek sholatul wudu disae-sae wuduna artina fardu sunahna disampur sadaya memeh wudu kukumbah heula tangan kumur heula ngumbah pangamung heula nyerocai jadi ngumbah teh lain kitu lain eta mah ngumbah cangkang irung anu sunah nama diserot satengahna sepringkeun eta sunahna insyaallah sehat non sabab urang keur kieu teh ieu teh leledak lelebu mah ararasu untungnya aya bulu irungan mun bulu irungan jangan jeung buras-buras lagi asup tak mata wayana lamun hitut ka ambur kacolok teh da hitut mah jiga pepelenungan ieu busa teh sabun budak nu sok ditiup lelendung tamatak orok mah teu ka ambur da can aya bulu irungan urang mah nu geus dewasa aya bulu irungan begitu eta asup pletuk gitu matak sok ka ambur kecepuring eta mah dikira-kira matak ampe bersih wudu teh serot saeutik kasingreup adat teh mimiti singreup setengahna prung ka ditu sebrot teh ngaranna istinsyar ari urang mah biasana ngumbah cangkangna nyata mah teu meunang sunah dan sunah mah nyerot caina kanu irung sebrotkeun sunah teh damelan kecuali dalam kondisi darurat maksud darurat teh lamun urang wudu sampurna tinggalin berjamaah kayaknya nu parmuna wae teh malihan etangan teh kedah tilu teh kedah hiji-hiji ge cekep asal walat rasa daya misalkan urang geus lengkap ka mushola tos qomat imam tos ngadeg lamun urang wudu nyantai wudu sampurna tinggalin ye takbirna jeung imam sedengkeun takbir bareng jeung imam teh fadilahna berjamaahna kacandak tos eta mah wuduna nu wajibna wae kenging bisi ngaranna darurat pameunteun sakali asal walat rasa daya tangan sakali-sakali ngusap sirah sakali suku geus langsung koloyong sah margi waktuna kap ari nyedak teh ceuk basa Cina teh pepet 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 nya geus kasih teh pepet tuh mepet mepet ngepet Summa qama mangka ngadeg sapa wong ila sholati maring salat tos wudu nu sae dar salat fa innahu mangka setuhune man setuhune wong iku yakhruju metu sapa man metu teh keluar min khati'atihi saking keluputane man eta jalma bakal kaluar tina kasalahan kayauma eta kayauma kayaumi nu nyaho sim kuring kayauma pilih Pak Ustad mah kerangan naon margina upami kayaumin kafna teh berarti beramal ala tasbih kayaumin seperti poe lamun kayaumin ya kayaumin seperti poe waladathu kang ngalahirakeun ing yaum sapa umuh jika poe waladatu anu parantos ngalahirkeun kana eta poe rujuna teh kana yaum sapa umuh kartu teh tapi lamun kayauma jadi kafna kaf tasbih tapi muhma teu diamalkeun kayauma saperti poe
mun kayoma ya tapi tulisannya kayomi lain kritik mah bubari daga sebut numieuna kayoma seperti poe waladathu kang ngalahirakeun ing wong sapa umuhu emboke wong upami kayaumi seperti poe waladathu nu geus ngalahirkeun kana eta poe sapa umuhu jaga sembung deh penyambung jadi cek anu kapanggih ku kuring ieu mah teuing pada kuringna bodoh meureun kayauma seperti poe waladatu kang ngalahirakeun ing wong jadi lain kana poe rujukna teh sapa umuhu boke lamun jalma wuduna sae dar salah eta jalma kaluar tina kasalahanna seperti mimiti dilahirkeun ku indungna jadi hayang beres dosa kabeh kasalahan kabeh wudu sinyaan salat sing tegep salat naon we bade salat wajib mangga salat sunah ge empe hayang itu meni loba-loba ting kasalahan Gusti hate nepikeun ka awak teh nya sarareged kieu asa naon muncul basa ieu mah karareunang erek kieu hoream kitu teh yang ngaji meni asa peret suku teh Gusti kapangsalatan meni asa hararese buru-buru wudu nasing alus paksakeun salat murusut kabeh kasalahan jingga nu kakara dilahirkeun ku itu kartosnya wallahu a'lam tasbih subhanallah wa la